Tah papangahan yang ngempelkeun aranjeun ayeuna di dieu. Mudah-mudahan betah. Jadi hayang naon-naon taroskeun langsung ka Bapak. Jika urus Rois di dieu. Nah, sakantena Bapak teh yang kenal. Sakeula di mana? Di Bang Bayang. Di Bang Bayang. Terus sabaraha dinten di dieu? 3 hari. Alhamdulillah betah. Alhamdulillah. Neng, namina saha? Eratina. Di mana? Cimurilin. Kumaha di dia betah? Alhamdulillah betah. Sampai sabaraha dinten di dia? 2 hari. 2 hari. Neng, Isti. Kumaha di dia betah? Alhamdulillah. Terus sabaraha dinten di dia? Samingon. Ya. Mesti betah di dia. Neng, di mana? Bang Bayang. Namina saha? Elis. Kumaha di dia betah? Nah, ieu mah Jang Komar. Terus lami jadi dia lumayan terus 2 bulan. Sumang Komar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus gua ke Bogor di dia, Can? Wah, bener ya teh. Bawa ya di dia ya. Saya aja. Bawa Komar ke Bogor. Ada pernah dia lah sih. Bener sih betah di dia. Boy masih lah. Ini kerupan harap nah itu ih ngerakeun tuh. Ngaran lagi buah wal jauh tina tangkalna. Maksudnya sarua jiga euis sok ngerakeun imas. Ya Allah, ka euis deui na naon. Ya emang heueuna Waalaikumsalam. Nah, ini Riani. Yang mudah-mudahan yang di dia betahnya. Teteh, ini kan atuh sekali-kali menyanyi. Mangga atuh. Ih, abi ge jadi hayang. Ih, mana diri banget sama tenan kan. Aduh, saya kemiri ya, Bu. Tuh, bosan jadi hayang. Ngeringan asal ada aja teh. Gusti nu agung kudu kumaha teh ya teh nya. Ieu mah cicing dikalanak ku babajikan. Ada segala eueuh mun kaharti sih ku urang oge teh geus. Listrik geus nit-nitan disadap. Budak pabarewekan wae anta jajan. Da meureun pamajikan ka uing ge pasti mereka sadeui mereka salaki. Da teu bisa ku kieu meureunna. Mah beres ku kieu masalah mah tetep we kudu lempang meureun kudu neangan meureun ka mana kira-kira ieu nya lempang. Kesima poe teka rasa betah pisan hanjakal hiji masalahna sono ka lembur sono kasih aa anu di Cimahi ku titipkan rindu kepada angin yang selalu berhembus di setiap malam dan bila saat